Kasedi abdi ayeuna ditulis kana syairna, kecewa rasana badak narima henteu narima. Sapali lembaran kisah hidup abdi anu susah, hese bagiana mana pengorbanan anu musnah. Kecewa abdi kecewa dinyanyeri ku anjeunna, ngorbankeun tanaga raga jeung anjeun nu dikobongna. Jauh pisan caritana tos kaliwat lalakona, ngan bakat masih narima anjeunna nyodetkeun luka. Di awal urang hubungan binga pisan kaalaman, abdi ridho ngamodalan keur anjeun nu di pasantrenan. Dugi ka abdi ngelehan, abdi liren masantrenan, di keluarga tuntutan ramatos tengah nafkahan. Baka cinta dina ati ka keluarga di bumi, sakalian nyia rizki jang anjeun nu keur ngaji. Selang babaraha bulan urang ngajalin hubungan, karasa taya hambatan abdi siap ditarosan. Memang tos lain jodona, urang teu aya takdirna putus hubungan cintana, wasilah salah anjeunna. Ieu nyangki pisan abdi ka anjeun pujaan hati, salami abdi keur kuli anjeun reung sobat sim abdi. Aya tali percintaan ngajalin hiji hubungan, hate kula jejeritan bakat nyeri teu katahan. Segala pengorbananku kau anggap angin berlalu, susah payah di hidupku kau tak peduli padaku. Niat alus kahalangan, kahalangku kanyerian, abdi siga kaedanan anjeun tengah hargaan. Abdi ku jalmi biasa tada daya jeung upaya, rasa nyeri dina dada masih nancep ka ayeuna. Abdi nu gampang ditipu, abdi nu gampang dirayu, gaya loguna parasmu nyieun abdi tunduk layu. Anjeun teu gaduh emutan,
anjeun teu gaduh perasaan, abdi teu pantes nyaahan jalma tukang hianatan. Sanes masalah biaya hal eta teu sabaraha, nu banget matak nyerina kanyaan nu dipiceuna. Tungtungna teh abdi pundung, bakatku banget kadung, sedina teu mangge untung, abdi ayeuna merenung. Kade ka para santri masing bisa ngamal ilmi, ulah sampai ka alami hikayat